warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamiarsa. Alhamdulillah dihadangan ieu Al-Qur'an tiasa patmulawu dina pidangan kalawarta Jawa Barat. Dina edisi Kemis tanggal 18 Januari 2018 disaran disimkuring lazim-lazimna pamila. Full day school merupakan salah sahiji padika atikan anu ngalarapkeun waktu diajar di seperti sore. Kiwari eta sistem diajar teh jadi sadiri wiji Statutas Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Muhajir Effendi ngalarapkeun eta sistem di saban sakola Indonesia. Wacana ieu nu dirancang ku Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan ngadatangkeun pro jeung kontra ti masyarakat. Aya pamanggih anu nyebutkeun full day school dieureum bakal jadi bank baru pikeun sajumlah pihak, bukti murid, bukti kolot, bukti pihak sekolah. Anu teu panujuan nyebutkeun full day school bakal ngabalukarkeun barudak ngarasa capek jeung bosen diajar. Kalengitan waktu pikeun ngariung ngumpulung jeung kulawarga sakumaha ilaharna budak. Pikeun sakola full day school dieureum bakal jadi bank baru pikeun masalah manajerial upamana fasilitas anu kudu disayagakeun ku sakola, maragadna operasional, honorarium guru jeung sajabana. Saestuna full day school geus dilarapkeun di sababaraha sakola di Indonesia, salah sahijina di SMA Laboratorium UPI. Dina prakarakanana ieu sakola geus ngalarapkeun full day school sadaya 3 taun. Anggoni ngalarapkeun kurikulum 2013. Wakasek bidang kurikulum Lia Laila Sarah nemberakeun dina prakarakanana ngalarapkeun full day school teh dieuyeban ku sajumlahing kagiatan anu sipatna ngawangun karakter siswa. Ya upamana dina widang agama. Pamiarsa mung sakitu wae informasi anu kasanggakeun. Wilujeng patepang deui di waktu anu sanes. Simkuring lazim-lazim pamila. Amit mundur, amit mukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.